warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para mitra kaum dangu sadayana tiasa tepang dangu deui sareng simkuring encing adnan anu teu aya sanes. Encing di dieu bade ngalajengkeun carita dongeng dina bagean kaopat kalayan judul Nu Teu Katingali. Ieu dongeng mangrupi karya tina hasil kreatifna Nyi Ajeng Armelia Anjarwati. Hatur nuhun Nyi Ajeng kana dongeng Sundana. Pamugi ieu dongeng sing janten manfaat. Paling henteu tiasa ngahibur ka para mitra kaum dangu di mana wae ayana. Nya supados tong yang kolong teuing kana waktos mangga urang dangukeun wae dongeng Sunda judulna Nu Teu Katingali dina bagian kaopat. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, munggu ari lalakon hirup manusia mata ya lianti ibarat sora suling anu ngalun di puncak pasirnya para mitra. Sakapeung kadenge endah mawa katengtreman. Tapi dina hiji waktu mah bisa robah jadi sora anu ceurik peurih nyebit kana ati. Kaayaan di sisi jalan satapak anu beuki nanjak sarta dilingkung kurungkun awi sarta tangkal-tangkal gerde harita kacida simpena para mitra. Mere warna yen alam dunya teh sanyana mah keur nungtun lengkah saurang musafir anu keur kalengitan sagalana. Kacarios wanci haneut moyan geus mimiti nincak kana pecat sawala. Cahaya srangenge anu mabra moret nyaangan jagat mere warna yen eueuh deui tempat keur nyumput tina kaayaan hirup anu sakieu paitna. Di handapeun hiji saung butut anu geus rada dengdek ayana di sisi kebun sampeuk mangkarta keur diuk bari ngalungsar sukuna anu raca ku leutak teh mere warna yen manehna geus leumpang jauh pisan ninggalkeun desa Gejogan. Buntelan lawon anu kacida hampangna teh diteundeun dina luhureun palupuh anu geus koropok. Mere warna jalma anu bener-bener geus taya tangan pangawasa para mitra jauh tina gaya hirupna baheula anu sok dipihormat sarta dipikasieun ku masyarakat. Anu keur neuteup ka arah lengkop gunung mangkarta ngusap beungeutna ku dampal leungeun anu ngageter. Mere warna kapeurih anu kacida jerona. Beungeutna anu tadina pinuh ku wibawa palsu ayeuna mah geuning ka tembongna teh kucel ku leunheu sarta mintonkeun warna jalma anu keur nandangan hukuman batin taya papadana. Patuanganana geus mimiti ku kurubukan para mitra. Nanyautan nahan lapar anu kacida mere warna yen raga mah memang butuh ku hakna. Sanajan jiwa keur pinuh ku dosa. Manehna ngarampa deui saku kampretna memang bener-bener taya sapeser oge duit anu dibawa geuningan para mitra. Manehna inget deui kumaha tadi subuh manehna tega ninggalkeun duit ratusan ribu dina meja. Dan memang dicokot harita tepan. Kunu bogana teu aya sanes demi nembongkeun harga diri anu sanyana mah geus taya hargana dipanon kula warga sorangan. Kaayaan di sabudeureunana eta saung kacida jemplingna para mitra. Ngan saukur sora angin anu ngahaliwir nyulusup kana sela-sela bilik awi sarta sora tonggeret anu pating ricit mere warna kaayaan anu bener-bener suni. Mangkarta narik napas panjang manehna neuteup kana buntelanana terus lalaunan manehna muka deui eta buntelan. Di jerona aya kitab leutik anu tadi diberekeun ku Aki Wirya. Jadi salianti anjeunna teh boga kitab leutik, Aki Wirya teh waktos ninggalkeun harita ka Mangkarta masihan kitab leutik oge ka maneh. Manehna nyaba kitab eta ku ramo-ramona anu kasar. Mere warna yen aya rasa hayang babalik pikir tapi aya oge rasa era anu ngagulidag dina jero dadana para mitra.
Telila ti harita ti arah jalan satapak anu tadi diliwatan ka tembong seorang lalaki anu geus rada kolot, make duduk puy, sarta nanggung pare. Lempang lalauna nuju ka arah saung. Eta lalaki teh Mang Saliman, saurang patani anu memang boga kebon di sabudeureun dinya. Mang Saliman eureun di hareupeun saung. Manehna neuteup ka Mang Karta kalawan paneuteub anu panasaran, mere warna yen manehna teh heran nempo aya jalma anu katembongna siga tokoh agama tapi kayaanana sakieu ngeunes na geuning para mitra. Sampurasun juragan bade liren di dieu, ceuk Mang Saliman. Sorana basajan tapi masihan kayaan anu tiis. Mang Saliman nurunkeun tanggungan parena lalaunan. Terus manehna nyeprotkeun kesang tina tarangna ku tungtung sampingna. Mang Karta rada ngorejat. Manehna nyoba mereskeun diukna sangkan katembong masih kene boga wibawa, mere warna yen sifat aslina anu sok hayang dihargaan teh can bener-bener leungit para mitra. Rampes, Mang, leres, kuring teh nuju liren sakedap. Bade nuju ka lembur palih ditu. Mang Saliman unggut-unggutan para mitra. Manehna neuteup buntelan Mang Karta sarta kitab anu keur dicekel. Aduh, punten pisan juragan. Katinggalna teh juragan teh jalma anu luhur ku ilmu agama. Abdi mah patani bodoh, nempo juragan calik di saung butut kieu teh asa teu pantes. Bade nuju ka mana atuh juragan teh? Margi jalan ieu mah nuju ka arah gunung anu langkung sepi kan? Mang Karta seuri leutik para mitra. Tapi seurina teh mere warna kapeurih anu nyebit. Kuring teh musafir, Mang. Lempang teh nuturkeun soraha teh sugan bae manggihan kaberkahan di jalan. Teu kedah nyebat juragan, sebat bae Karta. Mang Saliman mere warna jalma anu kacida takzimna. Manehna diuk dina taneuh di hareupeun saung. Mere warna hormat anu luar biasa ka Mang Karta para mitra. Aduh, ulah kitu Mang Karta. Jalma anu mawa kitab mah tangtosna sanes jalma sembarangan. Sanes jalma sambarang, punten pisan. Katinggalna teh raraya amang kirang jagjag. Nah parantos tuang amang teh. Mang Karta ngarasa dadana lir ibarat dirogoh kulinggis nalika ngadenge pananya Mang Saliman harita para mitra. Manehna anu salila ieu digejogan sok nuntut nafkah batin tapi acuh kana nafkah lahir kaluarga atanapi nafkah lahir kulawargana. Ayeuna mah bener-bener ngarasakeun kumaha peurihna nahan lapar bari teu boga bekel. Manehna neuteup ka Mang Saliman, mere warna kayaan batin anu keur tarung antara harga diri jeung kabutuhan raga. Monggo, ari lapar mah memang teu bisa dibobodo, Mang. Tapi kuring teh isin, kuring teh musafir anu teu mawa bekel dunya sapeser-peser acan. Ceuk Mang Karta, sorana beuki laut, mere warna kapeurih anu nyata para mitra. Mang Saliman gura-giru muka buntelan bekelna anu eusina timbel sarta sambal tarasi jeung lauk asin. Aduh, juragan, ulah nyarios kitu. Abdi memang jalma miskin tapi abdi terang yen mere tuang ka jalma anu nuju di jalan teh mangrupikeun amal anu kacida agungna. Mangga juragan hatur lumayan ieu mah timbel ti rorompok. Hapunten sanes katuangan anu endah. Anu keur nyekel timbel tina daun cau Mang Karta neuteup eta katuangan kalawan panon anu kaca-kaca. Manehna inget deui ka Nyai Ipah anu baheula sok nyadiakeun timbel kawas kieu. Tapi ku manehna mah sok diece sabab hayang katuangan anu leuwih ngeunah. Mere warna yen manehna teh sanyana mah jalma anu kufur nikmat para mitra. Ayeuna di hareupeun saung patani miskin, manehna kudu narima timbel kalawan rasa hina anu kacida. Nuhun Bang, nuhun pisan. Mang Karta narima eta timbel kuleungeun anu ngadegdeg. Manehna mimiti tuang lalaunan, unggal huapanana mere warna kaduhung anu jero pisan.
Mang Saliman nempo Mang Karta tuang bari semu sedih. Mere warna yen manehna teh milu nanggung kasedih anu keur dirasakeun ku eta musafir. Juragan Karta, nah di lembur asal amang teh taya anu peryogi ku ilmu amang. Katinggalna teh amang mah pinter nyarioskeun perkawis Gusti. Ceuk Mang Saliman bari nunggu Mang Karta beres tua. Mang Karta eureun nyapek. Manehna neuteub Mang Saliman kalawan paneuteub anu bener-bener jujur ayeuna mah. Mang, ilmu anu kukuring dibawa teh ngan saukur dina bibir Mang. Hate kuring mah baheula pinuh ku kasarakahan. Kuring diusir ku balarea sarta anak pamajikan kuring geus miang teu heula. Ku sabab sifat kuring anu siga iblis jalma jahat Mang, lain jalma suci. Singgetna para mitra, dina eta adegan Mang Saliman ujug-ujug nangtung. Manehna neuteub ka Mang Karta kalawan paneuteub anu mere warna yen manehna teh bener-bener kaget tapi oge kagum ku kajujuran Mang Karta. Nyakayaan disabudeureun saung harita kacida tiisna. Ngan saukur sora daun sampeu anu silih geseh katebak ku angin. Amang, upami amang parantos terang yen amang teh salah, eta teh hidayah anu kacida ageungna, eta teh hidayah pisan eta teh Mang. Ceuk Mang Saliman. Sorana rada ngadeg-deg para mitra. Seueur jalma anu salah tapi tetep rumaos bener nepi ka maotna. Tapi amang mah kersa ngaku di payunan patani bodoh sapertos abdi. Tah, ayeuna mah kieu bae upami amang memang hoyong robah, manggalireun heula di rorompok abdi di lembur palih ditu. Urang sasarengan ngabangun deui niat anu sae Mang. Mang Karta nempo ka Mang Saliman. Manehna ngarasa hina deui para mitra. Tapi aya warna harapan anu mimiti muncung hul dina hatena. Manehna bener-bener teu mawa duit, bener-bener teu boga nanaon, tapi tetela masih aya jalma anu kersa nampung dirina sanajan manehna geus ngaku dosa. Mang, nah Mang moal sieun ku kuring. Kuring teh jalma licik, ceuk Mang Karta ngayakinkeun. Jalma licik mah moal ngaku licik Mang Karta. Mangga, urang angkat ayeuna keneh bilih kabujeng burit. Mang Saliman mere warna yen manehna teh bener-bener ikhlas para mitra. Para mitra kaum dangu, nyaki itulah lalakon hirup manusia mahnya. Taya lian ti ibarat sora hiliwirna angin anu nyulusup kana sela-sela daunan geuning para mitra. Sakapeung karasa tiis mawa katenangan, tapi dina hiji waktu mah bisa robah jadi mawa hawa panas anu ngaduruk sanubari. Urang lajengkeun deui dongengna para mitra. Kaayaan di jalan satapak nuju ka lembur pasir batang harita geus mimiti reureuh tina panasna srangenge. Mere warna yen alam dunya teh keur mere kasempetan ka unggal makhluk pikeun ngarenghap sakedap tina ripuhna neangan dunya. Wanciling sir ngulon geus mimiti karasa. Cahaya panon poe anu tadina mabra moret teh ayeuna mah geus mimiti semu koneng. Nyaangan jalan taneuh anu nanjak sarta dilingkung ku tangkal-tangkal kai anu kacida gardena. Mere warna yen jagat teh geus mimiti ganti rupa para mitra. Nya di sapanjang jalan Mang Karta leumpang. Ngarendeng jeung Mang Saliman. Awak Mang Karta anu jangkung badag teh ayeuna mah katembongna rada leuleus. Lengkahna henteu deui ajeg siga baheula nalika di desa Gejogan. Mere warna kapeurih raga anu sanyana mah kakara dirasakeun saumur hirupna. Buntelan lawona disolendangkeun dina tak-tak kenca, sedengkeun leungeun katuhuna nyepengan kitab leutik pamasian Aki Wirya. Mere warna yen manehna teh sanyana mah keur nanggung beban batin anu kacida beratna. Anu keur leumpang bari rada rengkoh, Mang Karta neuteub ka Mang Saliman anu masih kene jagjag nanggung pare sanajan tanagana geus dikuras ku pagawean di kebon tadi beurang. Beungeut Mang Saliman katembong tenang, taya warna kacape anu kaleulewihi. Mere warna yen manehna teh jalma anu bener-bener ikhlas nampa kadar
anu tumiba. Mang, nah betega teuing amang nanggung paresa kieu beratna bari jeung masih kersa nungtun kuring anu taya hartina. Ceuk Mang Karta, sorana semu nu peura nahan rasa era anu terus nyaliara dina dadana. Manehna nyarita bari neuteup kana tanggungan pare anu pating ayun nuturkeun lengkah Mang Saliman. Mang Saliman seuri leutik, imutna mere warna kaisan anu jujur, jauh tina sifat nembongkeun diri. Aduh, Juragan Karta, ulah nyarios kitu. Pare ieu mah memang berat na dunya, tapi mun nanggung jalma anu nuju neangan jalan Gusti mah eta teh berat na bakal jadi pahala. Abdi mah rumaos jalma bodoh ngan terangna teh upami aya jalma susah di jalan wajib ditulungan. Kaayaan di sabudeureun maranehna beuki jempling ngan saukur sora manuk dadali anu pating kalayang nuju ka sayangna sarta sora tong geret anu beuki rame. Mere warna yen peuting teh sakedeung deui bakal datang ngarungkup jagat. Mang Karta narik napas panjang Baramitra, manehna neuteup kana kitab leutik dina leungeun. Mang Saliman, kuring tadi geus dahar timbal ti Amang, ayeuna kuring diajakan ka imah Amang, padahal kuring bener-bener taya sapeser oge duit yang males kabageuran Amang. Kuring bener-bener miskin Mang. Mang Karta nyarita deui. Ayeuna mah paneteupna bener-bener kosong. Mere warna jalma anu kakara sadar yen harta teh tetela taya gunana nalika hate keur hapa. Mang Saliman eureun sakedap Baramitra, manehna nunda tanggunganana dina luhureun batu badag di sisi jalan. Manehna malik neuteup ka Mang Karta. Paneteupna mere warna yen manehna teh hayang nyarita tina hate ka hate. Juragan Karta, dangukeun ku Amang. Duit mah bisa diteangan, harta bisa dikumpulkeun, tapi hidayah mah mahal hargana. Amang tadi tos nyarios, yen Amang teh jalma licik di lembur heubeul. Tah, kumargi Amang tos kersa ngaku, eta teh modal anu langkung awis tibatan emas sagede gunung Mang. Abdi nampi Amang dirorompok teh sanes bade neangan buruhan duit, tapi bade neangan berkah tina ilmu anu aya dina kitab eta. Mang Karta matung, manehna nempo Mang Saliman anu beungeutna kacida bersihna sanajan pinuh ku lebutan. Aya rasa kagegetret dina jero dadana. Mere warna yen manehna teh bener-bener ngarasa hina di hareupeun patani anu sakieu mulya hatena. Tapi Mang, kuring isin ku ayat-ayat anu sok dibaca ku kuring. Tapi kalakuan kuring sorangan mah lir ibarat ajag. Tah, eta pisan. Mang Saliman nunjuk lalaunan ku Ramona. Mere warna yen manehna teh mere panonoban dina obrolan. Rasa isin eta teh tanda yen iman Amang masih kene aya. Upami Amang tos teu boga rasa isin, Amang moal kersa leumpang sorangan bari disiksa kieu. Mangga Juragan, urang layengkeun deui bilih adzan magrib kabujeng datang. Anu keur leumpang deui nanjak, Mang Karta ngarasa sukuna beuki berat, tapi hatena mah rada hampang. Manehna neuteup ka sabudeureunana kaayaan leuweung anu mimitina katembong pikasieun teh ayeuna mah mere warna yen alam teh sanyana mah keur nguji kasabaranana para mitra. Nalika maranehna mengkol dina hiji pengkolan jalan anu rada bala ku jukut, ujug-ujug katembong saung leutik anu aya di sisi jalan. Di dinya aya saurang pamuda anu keur diuk bari nyekel bedog. Mere warna kaayaan anu rada tegang. Pamuda eta teh taya lian, Tijang Dedi. Anakna Mang Saliman anu memang geus nunggu bapana mulang tina kebon. Jang Dedi nangtung, manehna neuteup Mang Karta ku paneuteub anu seukeut sarta pinuh ku kacurigaan. Mere warna yen manehna teh waspada ka jalma anyar anu dibawa ku bapana para mitra. Bapak, saya jalma.
Ceuk Jang Dedi saurang pamuda gunung. Manehna mereskeun bedogna kana sarangka. Tapi panona tetep teu leupas neuteup buntelan Mang Karta. Mang Saliman seuri bari neundeun tanggunganana deui. Leh, ulah kitu sora teh. Ieu teh Juragan Karta, saurang musafir anu bade liren heula di rorompok urang. Ulah ningali tina rupana anu kuleuheu, tapi tingali tina niat anu sae. Jang Dedi ngan saukur nyureng. Manehna ngadeuketan Mang Karta. Mere warna kayan anu beki tegang di eta saung. Punten Mang, bapak kuring masok babari percaya ka batur, tapi kuring mah terang. Seueur jalma mawa kitab tapi hatena mah mawa hulu mau. Naon maksud amang datang ka dieu? Mang Karta ngadek-dek para mitra. Manehna nempo kawanina Jang Dedi teh. Mere warna yen manehna teh bener-bener keur diuji ku kayaan. Jang, kuring memang jalma anu loba dosa. Kuring datang ka dieu ngan saukur neangan tempat, pikeun nyuuh kanu kawasa. Kuring teu mawa harta, teu mawa duit, ngan saukur mawa dosa anu sakieu beratna. Singgetna para mitra, dina eta carita Jang Dedi seuri sinis. Manehna neuteup leungeun Mang Karta anu bersih tina urut gawe kasar. Jalma anu teu mawa duit tapi mawa kitab, biasana mah pinter nyarita. Jang nipu patah di siga kuring jeung bapa. Upami amang memang bener-bener hayang cicing di dieu. Amang keur ngabuktikeun yen eta leungeun teh keur sagawe kasar. Sanes kan saukur ngusap kitab. Mang Karta cicing. Manehna neuteup ka Mang Saliman. Anu katembongna mere warna kapeurih nempo sikap anakna. Tapi Mang Karta narik napas panjang. Manehna unggut-unggutan lalaunan. Mere warna yen manehna teh nampa tantangan eta kalawan hate anu pasrah. Jang Dedi, kuring nampi sakabe omongan maneh. Eta memang bebeneran anu pait. Kuring siap gawe naon bae. Asal kuring diaku jadi manusia deui. Ceuk Mang Karta, sorana teges. Mere warna puncakna tina kakuatan batina harita. Kaayaan para mitra di eta tempat beuki poe. Langit geus mimiti mintonkeun warna kulawu anu kandel. Nya akhirna singget carita. Dina ieu carita, palebahna ieu carita nembongkeun kumaha Mang Karta mimiti nyang hareupan dunya anu bener-bener beda. Dunya anu teu butuh ku dalil tapi butuh ku bukti nyata tina gawe sarta kajujuran. Naha Mang Karta sanggup ngajalankeun hirupna di lembur pasir batang, atawa sifat licikna bakal muncung deui nalika manehna ngarasa ripuh ku gawe kasar. Ku kituna urang teuneun heula di handeulem sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot jeung ninggalkeun. Lalakon ieu tangtosna bakal terus nyambung dina bagian kalima. Sakitu tisim kuring cing Adnan, hapunten tina samudayaning kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.